belajar jadi ibu yang soleha, ibu yang qanaah, yang menerima dan bersyukur apa dengan rezeki suami. Betul tidak? Tapi dari mah wajah-wajah saroleha sadaya ge ieu mah tara sina ngambek ka salah kita tara. Betul tidak? Ulah ninggangkeun lagu tung keripik ahai tulang bawang bibir mancung teu boga duit kasalaki ngajak perang. La ilaha illallah. Tung keripik ahai tulang bawang lamun salaki keur loba duit nyebutna ge papah yayang. Ada yang kayak gitu? Oh, astagfirullahaladzim, nu goreng bayam bae. Allahu akbar. Da heueuh salakina nya kitu keneh. Ari salaki lolobana egois. Manda abdi mah geuleuh ka lalaki teh tersepi najis. Egois sayang menang sorangan. Pamajikan hayang geulis di modalan teu aya nu kitu. Bapak-bapak, wahai bapak-bapak, halo bapak-bapak, cantik itu butuh modal guys. Bising banget pamajikan belewuk siga lap pangmelikeun skincare nu halus nu mahal nu asli 250.000. Setuju bu? Atuh ieu mah naon ari pamajikan hoyang geulis dikekesek bae ari beurang nongeng ngarambe di sawah peuting. Udah sok tibalik liang oge si ibuna. Coba reka pangaosan udah rangdan. Ibu-ibu arayu mojang-mojang harerang nini-nini sareksi ngahon sabab beli karudung coba mau dibuka kudungna ngering kiwi kuis malulu. Betul tidak? Eta rek yang harupan salaki ari bade ka pangaosan madangdan komo lamun salakina teu milu neuteup eka mah nanya nih lebih aing aya nu ka salaki kitu najis saya. Allahu akbar. Bu, nah eta mereka yang harupan salaki di ditu ieu mah koyo norok tok 8 iji na punuk 3 deketan biuk balasem aya di Citikur nu kitu atuh salaki teh bohay boro-boro hayang mana gawe teh ngome manuk. Ori manuk mah dipoekeun di mandian leres teu. Komo nu resep nguseup aing mah mending nguseup aing nu sok nguseup di dieu. Abdi mah ngabejaan ka akang-akang nu sok nguseup nya geura eureunan sabab lamun nguseup moal maju. Tiga jebur lamun maju teh ya orek ngusuk panyeun eta teh nyeun naon ngaranna teh eupan naon la ilaha illallah ku daging pindang milihan nu alus kurut ari budak mah menta jajan rek jajan seblak kalah dipolototan ari cek budak teh aing mah daripada jadi budak ieu mah mending keneh jadi lauk. Aduh la ilaha illallah. Didik budak teh tanamkeun Islam di keluarga insya mana sok sakali-kali berjamaah niatan hayang jadi imam keur istrina keur kulawargana 5 waktu sadinten sawengi nu 4 waktu berjamaah di masjid nu 1 waktu sok tanamkan pendidikan keluarga berjamaah di bumi osok tara Allah. Komo dinten Jumat innal yauma jum'ati sayyidul ayam saestuna hari Jumat teh rajana dinten sok Jumat teh bu tanam pendidikan budak teh enjing kene siapkeun
ayeuna teh dinten Jumat bageur kasep anaking sok persiapan ka masjid tuh tuturkeun rama hideuk osok kitu tara. Alhamdulillah bapana siap ka masjid, siapkeun sajadahna, siapkeun kokona, siapkeun sarungna, ulah siap ulah poho, siapkeun kanggo ngeusian koropakna. Leres henteu kadang-kadang eueuh ting ku receh ka bapak teh, bapak engke asukeun kana koropak ka kulun terang. Allahu akbar. Bapakna mangkat jeung anak lalaki mangkat ke masjid, ibu mangkat ke dapur toel anak awewe nyai beu ke dapur banaon mama sang masak ek masak naon ben waya di dapur aya sampu pasak sampu aya hui pasak hui eueuh teuing sendal digoreng. Datang teh salaki tas Jumatan rangkul ku ibu osok itu tara rewak leungeunna, bapak hapunten abdi ti Jumat kamari ka Jumat ayeuna nuhun gede hapunten bilih abdi can jadi istri anu sajati, istri anu ngabaktikeun janten suami, hapunten osok itu ka salaki boro-boro ieu mah poe lebaran gaya bada yang salaki pak bada naon bada asar bada magrib poe bada mah kudu khusus nyebo siapkeun kursi ya siga kieu datang salaki calikeun ibu koloyong ka dapur mawat cai na baskom. Ieu jama teu eling ti tadi banjur bada ngeuneng-ngeuneng banjur salaki edan. La ilaha illallah lain rek di banjur iroh la ilaha illallah nyane naha ciro hampura tapi bade ngumah cokor salaki ngumah pean salaki muhun Allah. Mamah kunaon nyadak cai sabaskom ek minta barokah Allah apa oh ek naon eta bade ngumah pean bapak cicing ulah waras sareuri atuh mana eta peana kadiekeun anculkeun besuk salaki teh kana baskom bapak meni jebrag ting suku teh ya baroromeheun ya bakulanas eta buluna siga bulu bagong ngongkoh ari mamah terek menta dihampura terek ngawadak ka aing sanes kitu bapak abdi teh gara-gara suku jebrag ieu bisa dahar unggal dinten gara-gara roromeheun ieu abdi bisa ka warung unggal dinten hapunten abdi teh nyapa ti Idul Fitri kamari ka Idul Fitri ayeuna bilih seueur kaluputan kelepatan hapunten lahir batin nyuh kana lahunan salaki teh nu make keneh sarung datas di masjid pak hapunten abdi nya pak mama bapak ge hampuranya ka mamah teh sok ngaluhuranan teu beurang teu peuting ka mamah mere imah mameureun geus bisa bapak teh ngan ngaimankeun hideup can bisa bising bapak teh ditungtu tanggung jawab ku Allah ke di akhirat hampura lahir batin mohon apa sami-sami ngan hapunten abdi teh bade tumaros apa aya naon mamah ieu nahana sarung aya nu utek-utekan leungeun bapak ya kertas beh subhanallah jah. Iya mah hajaan sallu ala Nabi Muhammad tunduhnya astagfirullahaladzim upami di dia ngosok dugi tabu sabar sih kulan tabu dua Allah eta kameramen sabaraha kaseteun nyaho. Aduh hapunten Pak Kiai Pak Ku abdi mah ya gayanya begini ya mohon dimaafkan dari ngaji ngadalil bae tere tunduh betul tidak mun guru abdi ti pasantren kadu gede ngaji teh bari peureum mawa kitab kuning ari brai teh beunta jama geus eueuh abdi mah teu bisa kitu teh kita harus komunikatif betul tidak nomor 2 teh naon tadi teh astagfirullahaladzim geura bere
ilmu, sing alim eta budak, sing pinter eta budak kana bagan agama. Insya Allah. Bu abdi rek nyusu deui. Da cantunuh apa ibu? Masih ikhlas berjamaah, masih ikhlas? Alhamdulillah. Nomor hiji gerapasian murang kali anak-anak urang keturunan urang teh nami anu sae. Nomor 2 wawuhkeun sareng Allah, wawuhkeun ka cinta ka Rasulullah, maka dialah nyaeta calon-calon anak-anak yang soleh dan soleha. Insya termasuk tadi anu diaoskeun ku guru urang sadaya Al Mukarram Al Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Hari hayang nepi ka jam 2. Areuneh malah nu ngaji ge meuni awal. Gugulunuk teh kana mik geuning. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an iskur lillah wa man yaskur fa innama yaskur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nomor hiji pangresa Pak Agus, Mama Susi, oke sadaya orang tua termasuk abdi, jangan dikira kiai itu tidak punya masalah. Sebenarnya ceramah itu keur ngajebredan awakna sorangan, karena kiai lebih berat akan dituntut oleh Allah. Apa yang dia lisankan kalau dia tidak amalkan itu sesuatu yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan nanti di hadapan Allah, amin ya robbal. Nu kahiji tanamkeun ka murang kalih teh sing loba syukuran ka Gusti Allah. Aniskurillah, banyak bersyukur ka Gusti Allah, termasuk ayeuna di hitan sanes sepeda kabita ku panyecep sabara baskom kenging puluhan juta. Betul, sanes sepeda sing disebut babah jeung Cina ku batur, sanes sepeda teu umum jeung batur, tapi sababah yang diajar taat ka Allah, ngalaksanakeun sunnah Rasulillah sakaligus nurut tumut anut kana syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sabab syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam ada 3 di antarana. Nu kahiji melaksanakan ibadah hitan, karena orang yang pertama di hitan adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada ulama yang mengatakan ketika usia beliau 80 tahun, ada yang mengatakan usia di kala usia 120 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Bu nu kadua sadat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah tahun ayeuna Pak Kuwu di Kabupaten Nukiran 1115 jamaah haji. Sapalihna parantos uwih deui ka tanah air. Mudah-mudahan sing kenging haji hajah anu mabrurah. Syariat yang ketiga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah melaksanakan ibadah kurban. Kamari di Citikur seueur nu kurban. Sapi aya sabaraha puluh kandang, domba aya sabaraha ratus. Sigana teh nu bener mah sok loba nu kurban perasaan. Allahu akbar ya Allah. Itu syarat Nabiullah Ibrahim. Mana tanamkeun ka murang kalih urang dede hidup di hitan pedah parantos manjing usia sanes bade nyaeta bapak reus ku agul ku payung butut, tapi satemena nyaeta ibadah hitan rek nurut karena syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukti tina syukur ku sababah yang taat ka Allah, hayang ibadah ka Allah, rela ngucurkeun darah ngabaseuhan bumi pertiwi, rela kalengitan kulit sabagian dina badana ku sabab iman ka Gusti. Tanamkeun ka eta budak. Betul. Termasuk orang bising budak teh ulang tahun. Pak Kiai boleh ulang tahun, lain boleh harus
Bahkan Kanjeng Nabi mah ulang minggu. Kanjeng Nabi setiap dinten Senin sareng Kemis melaksanakan ibadah saum sunnah. Ditaros ku para sahabat, wahai baginda Rasul, geuning kunaon salira sok saum dina dinten Senin kuring keur syukuran ka Allah sabab poe Senin nu dipake ku Allah lahir kaula ka alam dunia. Bukti syukuranna Kanjeng Nabi melaksanakan ibadah saum sunnah. Ulah ulang tahun hari ngaku Islam hayang diaku umat Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang gayana siga Nasrani sareng Yahudi. Nu kumaha contona der ulang tahun budak teh ulang tahun anu ka 10 meuli kue tuluy meuli lilin angka 10 diseungeut we eta lilin teh geus diseungeut tuluy ditiup sok aya nu kitu nu kasinggung dihaja bo kasinggung teu aduh kasinggung dihajak bari jeung nyanyi teu ngarti teh happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mama eta hartina nyaho aing teh nyaho. Boleh ulang tahun harus carana kumaha, carana nurutan Islam, kumaha carana bersodakoh. Lamun ayeuna ulang tahun anak bah ulang tahun awak urang, ibu bade ka mana? Yuk ilah eta jama ditanya kecing bae ilah oh ibu kade ti Soledad. Allah Akbar. Teraskeun. Nah, urang Islam mah lobakeun sedekah. Abdi ngahimbau mun tiasa ulang tahun teh ngawudu ka loba. Tatangga kade sing kaliwat. Sabelum mun kaliwat sok ngomongkeun. Leres henteu? Teang anak yatim, teang ustad sina mingping doa, doa awal tahun, doa panjang umur. Betul tidak? Santuni anak yatim, santuni fakir miskin, santuni janda-janda tua. Komo lamu hebat mah ulang tahun budak bawa ke pantai asuhan. Apa itu teh geuning murang kali mana cenah sepuhna tos maot. Ari maot teh naon meninggal, ari meninggal naon paeh. Atuh dedek mah beruntung da bapak aya keneh mohon. Tuh tingali anak yatim teu aya indungan teh ya bapaan yatim piatu hirup ge di pantai asuhan timbul budak teh sosialna tinggi timbul budak teh kepedulian kepada sesama bakal naik leres henteu satuju lamun kitu satuju bawa nu tas setujuan komo lamun ulang tahun teh manggil sim kuring aya pengajian keren teu atuh keren bisa ibadah ka batur bisa doa bersama leres henteu insya kenalkeun budak teh ka Allah termasuk wayahna ibu ramana wayahna lamun budak hayang resep ngaji ibu ge kudu nyontoan ka resep ngaji. Jangan jadi orang tua calo, terang calo. Contohna tuh tingali Jakarta, Bandung, dua deui puguh bus kosong keneh. Ari batur naraek manehna teu milu eta teh ca. Jangan jadi orang tua calo. Orang tua calo teh otong ka masjid. Dede ka masjid manehna teu. Sok aya nu kitu. Astagfirullahaladzim. Ari pakai dede mah bade, ari bapak bade moal ka masjid. Moal bapak mah capek geus kolot ongkoh. Ari cek urang teh komo geus kolot tereh paeh cek Pak. La ilaha illallah. Gusti nuhun. Nomor 3 wajaujatuhu ida adraka. Nomor 3 tayangan pasangan anak ketika dia sudah dewasa. Sabab loba nu kabelejog milih minantu
budak mah dipondokkeun, budak mah dipasantrenkeun, kan hanjakal minantu na kablejog. Nu kumaha nu kablejog minantu? Cang sholawat deui muntangan barokah Allah. Siap? Siap? Bade nyawer di moal. Atau CF? Oh wios dari teraman. Ada sholawat dari Habib Syekh. Ini lama tidak saya putarkan. Ya Allah. Wios teraskan Paku, wios. Paku nage rajin pengajian, mudah-mudahan barokah Pak. Bisa menjadi yang amanah membawa Citikur semakin barokah. Citikur semakin maju. Insya ada, iya kan ada untuk Anda. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنان بمحمد ذلك الفضل من الله 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 يا حنان 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من الله 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 يا هلالا 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 يا هلالا. Sallu ala Nabi Muhammad.
ظهر دين المؤيد بدون النبي أحمد ظهر دين المؤيد بدون النبي أحمد يا نانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا kunaon teu ngariringan cek piraku tos tarunduheun apa memang carangkeun apa memang teu apaleun cing nu tungtungna we ya hanana coba ka ikhlas atuh awas nu teu milu burut sabeula ya hanana ya hanana ya hanana. Boleh tepuk tangan untuk grup saya. Hatur nuhun tepuk tangan. Wios selain kau abdi lain japati teu ditepukan. Lanjut. Nomor 3 teh naon tadi teh? Nomor 3 teh wajhu jatuhu idza adroka. Bere jeung teangan pasanganana ketika dia sudah dewasa. Jadi ulah aya bahasa ayeuna pan zaman modern kiai lain zaman Siti Nurbaya muhun tapi pepeujeuh tingali eta calon mantu urang babat duit bobotna. Betul? Boleh kita lihat dari keturunannya, kita lihat dari wajahnya, betul. Dah harus ada cinta. Leres henteu? Lamun bareh ningali pasangan urang siga malampir, nahun ya karena ada cinta. Termasuk ibu-ibu cinta ka bapak-bapak anak. Halo, cinta ka sawamena, cinta. Kalau cinta telah berbicara, jauh terasa dekat, susah terasa nikmat. Cek budak ngora tai kotok diletak asa coklat. Teu percaya letak isukan. Karena udah ada cinta. Rasa cinta pasti aduh pada makhluk hebat teh sejak lama sampai ini tetap suci. Palinter urang dieu mah miara domba teh dua arapal domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan. Aduh eta sajalmana keur nyaritakeun domba jalma teu nyambung si uama. Oh sahajaluna oh ceuli abdi nu budeg haru eta si ibu nyang hunjar kada aya sireum. La ilaha illallah nu nyang hunjar pangaosan mun paketo nyang hunjar di surga. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Teraskeun ulah 10 menit deui nya. Naon sababna cenah tadi orang tua harus ikut campur menentukan minantuna. Sabab loba kejadian anakna jebolan pondok, anakna nyaeta seorang alumni fakultas perguruan tinggi ngan hanya kal kablejog milih minantu. Contohna gaduh anak lalaki engke teh Ananda Rapa ya. Engke teh Pak Agus sareng Mama Suci teh boga gelar lamun Ananda Rapa gaduh istri teh gelarna naon mitoha. Naon mitoha teh mimiti nampa hasil. Lamun minantu mimiti nampa tugas. Tugas naon?
keur ngabina kulawargana, keur merhatikeun kahirupan kolotna. Jangan salah, anak lalaki boga indungna, anak awewe dikawinkeun boga salakina, itulah aturan Islam. Tapi lain saeutik ayeuna anak lalaki ku sabab soleh, ku sabab diberi pendidikan, boga rezeki mere ka indungna, tapi balik ka imah dibaeudan ku pamajikanana. Betul tidak eta teh? Kadang-kadang ayah salaki berehan ka indungna, cek pamajikanna teh, bapak aa ulah hayang kawin jeung neng, kawin be jeung indungnya nih. Jama teu boga agama eta. Padahal justru lamun minantu anu soleha mere tur ngelingkeun ka salakina, akang aa urang teh lancar usaha, lain pedah urang pinter, tapi ku sabab Allah ridho. Allah ridho kunaon? Sabab mamah jeung bapak ngadoakeun ka urang, meupeng jumeneng ka emut kade. Lamun istrina engke urang Sumber Jaya, si aa na boga penghasilan 10 juta sabulan, alungkeun ka Citikur 1 juta, ka Sumber Jaya 1 juta, 8 juta pakai kebutuhan urang. Hebat henteu mun kitu. Ari ieu mah kakolotengan ngusahkeun be saumur-umur, geus ngurus anakna, nyakolakeun, nguliahkeun, ngurus produksina, incuna diasuh ku ninina. Betul tidak? Milu sakola deui ka PAUD babarengan jeung ninina. Mana aneh ongko budak PAUD tapi geus haruisan. Aya nu kitu di Citikur, komo anak komo incu geus 3, nu hiji diais, nu hiji ditungtun, nu hiji nu lompatan geblug labu. Heureul iraha nyanangkeun kolot. Sok emutan ku urang. Ya. Apalagi ada pesan nih dari Allah. Ieu tunuh teh tunuh. Wios teraskeun wios. Lah jam sabaraha lah. Ya rugi bandar lamun laila teuing. Aduh. Nyawer ge geus anggus. Duh hapunten abdi mah loba heureuy ibu nya. Ngahapunten ka abdi dari ngaji teh dikeun tunduh leres teu. Nuhun ngan kade ada pengalaman abdi bu nya. Kusabab loba guyon ibu teh terngiang-ngiang nepi ka imah teh seseurian sorangan. Ngalungkeun kerudung jilbab gekjuk na kursi cakakak seserian. Inget karena tadi nu dibahas ku kiai, salakina teu milu disangka kasurupan, salaki mawa cai saember ka kamar mandi dibanjur eta pamajikanana, padahal inget kana ke pengajian. Seuri cukup di dieu we nya. Nuhun. Ka imam ulah seuri sorangan awas. Abdi bade naon tadi? Ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah kuring nu ngaji kuring nu nemalan tidak teuing. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, anjeun geura taat ka Allah, anjeun geura ngabakti ka Allah jeung ulah wani-wani ngaduakeun Gusti dengan apapun dengan siapapun. Wa bil walidayni ihsana, jeung papeueuh anjeun geura tilawat ka jantan kedua orang tua. Imma yablughuna indakal kibar ahaduhuma, tali lamun kahirupan anjeun dituturkeun ku salah sahiji ti anjeunna. Bising bapak nangis jadi duki, terang duki, duda aki da istrina tos ngantunkeun ti payun, tuluy nuturkeun anakna sabumi jeung anakna aya nu kitu dikecik-kitur. Itu teh anugerah bageur. Au kilahuma atau duanana cek Allah. Pala taqullahuma auf. Peueuh jangan berkata-kata ah.
awas keluarga yang barokah dituturkan ku anak yatim termasuk dituturkan ku inung bapakna. Ulah rugi ngurus kolot tara rugian ka urang. Ulah bangga peda urang ibadah na taat, ulah bangga peda tahajud tiap malam, ulah bangga peda duha tara kaliwat tiap dinten, tapi mancangah kami jadi kolot, tengah hargaan kami jadi kolot, mangfaat ma eta ibadah yakin. Pak Kiai itu udah kolot abdi marewel, baheula ge urang ngerewel. Pak Kiai kolot abdi mah jorok, baheula ge urang ge jorok nah ngising na kasur. Da orok keneh. Aya orok di Citikur lempang sorangan ke kamar mandi. Lain seuri mikir. Mamah jeung bapana nuju silih huapan. Asaan ya asaan pakti budak teh ceurik saha nu nyamper budak ceurik saha halo indungna jeung bapak teh mah itu budak ceurik koloyong indungna teh ridho ka kamar sugan dicarekan mulak cangking dasar anak setan gawe teh ceurik be nyaneh mah enggak ada yang gitu, betul tidak? Walaupun terganggu, walaupun tunduk leres, tapi kalah oh ya Allah kenapa sayang my darling I love you tukang kolang-kaling teu parayu kenapa nangis sayang ari dibuka teh astagfirullah mani bucak sugan aya inung pak giring hi tai hi aya nu kitu enggak ada, betul tidak? Langsung eta inung teu geuleuh langsung dilap eta popokna diganti, betul tidak? Dibersihan ku nu ngaran indung diganti kadang di nenan heula karek entos bobo teh eta budak koloyong deui ka ruang makan kadang-kadang poho teh si banyo belewek tai ka akan. Itu pengorbanan nu ngaran indung. Jangan merasa hebat leuwih hebat tibatan indung urang mah anak nu 8 nu 12 tapi saroleh kabeh jaradi kabeh anak. Ari urang ayeuna dan ngikutin program keluarga anak ngan 2 tapi loba nu teu bisa ngurus anak nu 2 oke. Hebat saha jeung nu urang. Kunaon cari sing bete. Ulah bangga ku titel. Ieu mah asa hina nuturkeun indung. Asa hina nuturkeun bapak. Peda bapak mah sakolana sakola SR sekolah rakyat. Ari urang jadi sarjana, jangan bangga dengan titel Anda, jangan bangga dengan ibadah Anda. Awas, ridallahi ridho walidain suktullah wa suktil walidain. Ridona Allah dalam keridhaan indung bapak, murkana Allah ada kemurkaan indung bapak. Diajar ngabakti ka indung bapak. Lamun merek mengpengwaras ulah anak jadi dokter, anak jadi pemborong ya caricing di Jakarta indung bapak gering di lembur eta ge ditelepon ku tatangga, abang pada pulang dulu ada apa ini mimi geus teu asup senok-senok kacan nginumna maksudnya karek baralik di Jakarta mawa mobil mewah-mewah. Walaupun tukang eta ladang nyarter gitu lain mobil maneh nah. Mawa anggur mawa apel anggar beda dahar ku manehna mereka kolot makir waras katarimaeun, betul tidak ya teh ibu bapak? Acakan tidak usah banyak-banyak, tidak usah mewah-mewah. Contohnya be punten ye nu boga indung kene bising si ibu bade ka pasar di ye ka mana sih? Ka Ciwaru atau bade ka Luragung atau bade ka Surya ka di jalan-jalan rangkul indung urang teh, "Mamah, abdi bade ka Luragung, abdi bade ka Ciwaru. Hoyong dipameserkeun naon bageur?" Osok itu ka indung. Ari cek indung teh, mamah mah geus teu hayang naon-naon. Ye, meumpeng tiasa keneh barang tuang mamah, ke dipameserkeun ku abdi. Geus atuh maksa-maksa timbang melikeun ucapnya ngan ulah rada teuing.
mangga mama koloyong ibu ke pasar dauh balik meuli hucap kami hanet keneh datang ka imah geura senokan geura piringan huapan eta si mamah urang mama baheula neng duka 3 tahun nu 4 tahun huapan ku mama abdi hayang nguhaukan mama yakin walaupun hucap harga 10.000 eta indung murad cimatana tapi lain cimata kasedihan cimata kabanggaan boga anak nu soleh siga urang bijil doana nu ngelehkeun doa kiai nu ngelehkeun doa jengan bijil hidup teh sing barokah dunia akhirat sing mulia dunia akhirat itu doa nu ngaran indung diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Insya kunon cari sing betos dulu mudah-mudahan orang menjadi anak-anak yang soleh amin amin ya robbal Allahumma gfir li dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira kama rabbayani sagira ya Allah Gusti hapunten abdi sareng hapunten ibu Rama abdi sareng pikasih ibu Rama abdi sapertos anjeunna mikasih abdi amin ya robbal amin ya robbal mun hayang boga anak nu soleh talungtik diri pariksa awak urang geus soleh ta acan anjakal lamun indung geus jadi tutunggul di astana lamun bapak geus aya di pajaratan di astana ceurik jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat teu aya mangpaatna anugerah yang luar biasa mun indung bapana harirup keneh pigawe kahadean nu hade ka kolot dihadean ku Allah nu bager ka kolot dibageran ku Allah nu berehan ka kolot diberehanan ku Allah anu ngamulyakeun kolot hirupna bakal dimulyakeun ku Allah sabalikna lamun ngahinakeun kolot hirupna bakal dihinakeun ku Allah nu goreng ka kolot hirupna mal dihadekeun ku Allah nu koret ka kolot hirupna dikoretan ku Allah. Terusnya Allahu Akbar ya Allah ya Allah mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh amin amin ya robbal jangan menuntut keturunan kita soleh dan soleha lamun urang hirupna wangkelan keneh ka kolot lamun urang boga anak nu ngakal mungkin itulah dosa-dosa kita kepada orang tua kita karena anak itu keturunan itu adalah cerminan kehidupan kita betul tidak sehingga yang manfaatnya apa ibu hapunten anu kasuhun kita tutup dengan doa ngan seteu acan doa ada bonus untuk Pak Agus dan Mama Suci ada lagu keramat sapotong baik neng Yuyun dageus peuting sapotong baik manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ibu hapunten abdi ibu ya Allah Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi
gunung, tempat kau meminta bukan lautan, tempat kau memuja bukan pula dukun, tempat kau menghibah bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Ditutup ke lagu keramat, mudah-mudahan kita bisa mengkeramatkan orang tua kita. Loba anu kajantana ayeuna Pak Bu, anu ziarah kubur Kawali Songo, bagus enggak? Sangat bagus. Tapi alangkah tidak etisna ari kanu tebih disamper ari kana kuburan nung bapak jarang ziarah. Ya, doakeun ku urang leres. Kintunan Fatihah, kintunan Yasin, zikir ku urang. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang saleh. Sabab idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min talasin. Di mana anak incu Adam meninggal maka putus semua amalna kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah an bakal ngocor teu putus-putus, au ilma yungtafa'u bih, ilmu nu manfaat, sareng au waladun solihun yadullah, keturunan nu soleh sareng soleha anu selalu istiqomah ngadoakeun ka ibu ramana insya nahon sakitu bae nu kapihatur bobo sapanon cara ngasapakan takung pungkas sunyi berhapunten kata dak kasadayana urang sami-sami cangpungkas kumuntangan barokah dengan ditutup dengan doa. Siap ngiringan doana? Ala hadi ini ya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rafiqir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa turina wa maulana Muhammad wa sallim ridallahu tabaruk kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha musallayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab lana minas sholihin ya Allah. Rabbi hab lana minas sholihin ya Allah. Rabbi hab lana minas sholihin ya Allah. Khususan jamin man as'aluni ananda rafa wabil majlis rahimakumullah. Allahumma aftah alina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal wa syihat wa salamah wal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa asrifna bihaqil qur'anil adim wa nabiyyikal karim syarra dunya wa adabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah bisyiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda di ibu kota, 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 di ibu kota. Disawari sama kopi, gak apa-apa deh 2 karung. Di ibu kota. Jadi ini besok dagang kopi buat besok ya.